Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tipayun mangga urang sami-sami negerakeun rasa syukur urang ka kersana Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur kadat ilahi rabbi, alhamdulillah kurido oke sareng kersa timandana izin timandana sagala rupi timandana urang tiasa kempel di haplah kalayan dina sehat wal afiat. Sungkuring di dieu bade nyebatkeun rondoyan acara nyaeta anu kahiji acara bibika, anu kadua manawi acara seren tampi, anu katilu nyata acara panutup doa. Insya Allah engke dilajengkeun karena acara inti nyata acara akde nikah atau tapi ijabah nikah. Manawi eta rodayan acara anu bade dilaksanakeun kurang sadaya. Atuh manawi supados teu nyongkolong kana waktos manawi ieu mah adab tata cara Sunda supados aya kapercantenan mengikat tali persaudaraan. Mangga urang sami-sami bika acara ieu kaosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pamugi-mugi aosan basmalah ieu ngajankeun ridho Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala naon anu niatan kurang sadaya. Saterasna nincakan acara seren tambi kukituna mangga kakersana wawakil ti palih kaler ti Cikaso kumargi ieu mah acara adab Sunda mana ieu Pak ieu mah diangge saya upami diangge kukituna waktosna disumbangakeun kakersana wakil ti keluarga calon panganten ti Cikaso waktosna sumangkeun. Para sepuh, para wargi sadaya, Bapak Kuwu anu kusim kuring dipihormat, para pinsepuh sadaya anu sami kusim kuring dipihormat, insya Allah mudah-mudahan orang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tipayun orang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, tur nikmat sehat, sehingga alhamdulillahirabbil alamin dina injing anu berbahagia ieu urang parantos biasa silaturahim dihaplah anu insyaallah pinuh ku kabarokahan ieu dina raraga nyaksenan sareng turut doa restu ka kedua hamba Allah nyaeta pun adi saya engkus pun adi sareng ibu Mamun anu bade ngalaksanakeun sunah Rasulullah nyaeta ngalaksanakeun ijab qabul nikah simkuring nyanggakeun silaturahim. Mudah-mudahan kuasilah ka silaturahiman teh tambih kabarokahan. Amin ya rabbal alamin. Anu kadua hapunten ieu simkuring sarombongan anu maksudna ngajajab ieu calon panganten mani ngeuleut ngengkeuy gitu ngabandaleut gitu. Diucapan bismillahirrahmanirrahim simkuring nyanggakeun calon panganten pameget pun adi anu nami itu punah nabi mangga nyanggakeun salajengna panuhun mangga urang laksanakeun akad nikahna sareng calon panganten istri anu nami Ibu Mumun. Mohon gitu mudah-mudahan parinan jodona anu sakinah mawadah warahmah. Anu salajengna hapunten bilih ieu pun adi calon panganten pameget teh keur kakirangan, keur kahilapan kalayan manawi teu cacandakan kitu teh umawi sakitu nuhunkeun dihapunten anu saageng-ageng. Sakitu manawi disimkuring atas nami pihak calon panganten pameget kirang langkungna dan tawakuf kalayan diri ditutup ku doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair warjuk lahu ma'nasan sholihan nafian di dunia wal akhirah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pangersa calon panganten pameget beserta para kasepuhan sadaya anu ti Cikaso anu kusim kunung rahmat, teulah para tamu undangan di Desa Padarek oge ti wargi-wargi di luar Desa Padarek anu sami sumping di tempatan anu kusim rahmat. Alhamdulillah, puji sareng syukur saking kadat lehirobi anu mana kersaning kanikmatan depanana urang tiasa kumpul ngariung dina raraga sami-sami nyaksenan ngiring doa kanggo dina ieu acara. Simkuring cemas atas nami pribumi Ibu Mumun Sapala Putra anu mana dina resan ieu alhamdulillah simkuring khususna kagunturan madu karagaragan menyan putih gumbira anu taya hinggana anggus di Cikaso ieu sadayana teu aya amuninga teu direncana ti memehna teu diudak teu diadu sadaya ieu kersaning Allah. Mudah-mudahan patapang sakali jadi ieu kersaning Allah. Dina hal ieu sakumaha kaunggal tadi kasepuhan alhamdulillah simkuring tos lami tepat-tepang sareng kasepuhan panjo aya kaunggal ti kasepuhan hapunten dongkapnya ka dieu cenah lengoh eta mah basa-basi naon nu margi-margi anu diharap lain babawaan anu diharap lain cacanakan dawungkul anu dicanak nu penting geus aya nyelap dihandap eta nu penting mah sok sanajan disebutkeun pasti aya eta mah nu pentingna anu cacanakan anu dohirna mah geus teu kudu nu penting mah nyandak nu eta kadua nyandak doa. Kadang wargi sadaya ngiring ka dieu alhamdulillah ngiring regreg ngajayap ku doa pamugi patapang jodohna wargi urang sadayana angkus sareng Bu Mumun sing laras-laras tepang jodoh anu sakalinali aya ridho widi ti Gusti Nu Maha Suci amin ya robbal alamin. Sakitu manawi anu kapihatur atuh hapunten kasepuhan sadaya ti Cikaso atuh simkuring atas sami keluarga Ibu Mumun simkuring ngahaturkeun rebu nuhun regreg parantos disumpingan namung simkuring hapunten teu tiasa nampi pastagali teu tiasa nampi anu sampurna boh biling seueur kakiran kahormatan sang sagarupina simkuring atas nami Ibu Mumun sakulawargi nedasi hapunten anu asa ageng-agengna sakitu manawi kapihatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.